matakna ciri pewaris surga Firdaus naon sirahna teas gitu hese narima tara percaya gitu wae gitu lamun can kabuktian ku sorangan mah tara percaya eta teh lamun can kaalaman ku sorangan mah tara narima eta teh pewaris surga Firdaus mah siga kapungkur sahabat Rasul orang Ghifar nu namina Abu Dzar. Abu Dzar kapungkur gitu. Begitu anjeunna nampi ajaran Rasul, anjeunna ikrar 2 kalimat syahadat, anjeunna kenging anugerah kanikmatan iman kana hatena. Cek Abu Dzar, ieu jelema loba kudu nyahoeun. Ku urang rek dibacakeun cing tarik 2 kalimat syahadat teh di Masjidil Haram gitu. Ngarah kadarengieun ku jelema loba gitu. Pan ku para sahabat teh diwagal di Masjidil Haram tuh loba anak buahna Abu Jahal. Kuriak maneh digebugan gitu. Eta teh tiasa diwag. Ngingki we ka Masjidil Haram ti Bumina Arqam bil Arqam teh gorowok we macakeun 2 kalimat syahadat. Pan ditarungeulan ku orang Quraisy teh harita teh. Dugikeun ka ka Bumina Arqam bil Arqam teh tos babak belur Abu Dzar. Pan para sahabat teh nyararios cek aing ge naon. Mane mah hese dicare. Kumaha cik Abu Dzar ngawalerna. Sok aing titah sakali deui da wani keneh cenah kitu. Tak ciri pewaris surga Firdaus mah kitu gitu. Jadi ketika imana bereaksi, terus berekspresi jadi padamelan kahadean, hese dihulang gitu. Matak bijaksanana Rasulullah waktu harita, saur Rasulullah teh jung balik weh ka Ghifar. Ajarkeun deui ieu ilmu teh di Ghifar gitu. Diajarkeun di Ghifar teh. Sakali sumping nganterkeun jalmi bade ikrar syahadat ka Rasulullah, tar sajalmi 2 jalmi. 90 jalmi diabringkeun teh. Kanggo ikrar syahadat kapayunan Rasulullah teh